Ayeuna masuk kana kisah anu ka 47. Al-hikayatus sabi'atu wal arba'una fil wara'i wal muhafazati ala adami idkhalil ghasyi fit tijarati. Bahasa Arab namanya, dan bahasa orang nama hikayat atau kisah nu ka 47 ngeunaan waro sareng ngajaga. Waro teh hati-hati nya jeung ngaraksa tina henteu ngasupkeun tipu nya tipu daya nipu dina jual beli. Jadi dina jual beli teh ulah nipu nya. Kudu hati, kudu waro, kudu selektif cek bahasa Indonesia mah. Kudu ngaraksa diri tina henteu ngasupkeun nya, henteu ngasupkeun tipu daya. Jadi ngajual teh ulah nipu ke contohna. Ngajual apel di luhurna alus di hadapna buru kungkul gitu kan. Nah, itu sebetulnya tipuan gitu nya, atau misalkan dina online ada nu dina video alus gitu nya, anu datang ngipis gitu kan, atau anu datang aya nu soekan gitu ya. Nah, eta teh aya tipu daya. Nah, hikayatna ya dihikayatkeun ti Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah teh salah sawias ulama madhab, imam madhabnya, salah sawias imam madhab. Eta madhabna dikenal madhab Abu Hanifah, nama Nu'man nya. Nah, Abu Hanifah radhiyallahu an terkenal seorang imam, seorang ulama besar, tapi seorang saudagar oge nya, seorang pedagang. Jadi Abu Hanifah mun di zaman ayeuna mah ajengan tapi tukang dagang. Jadi boga kios, boga toko gitu nya. Jadi ajengan teh, jadi kiai teh ulah ngandalkeun tina amplop nya. Tapi kudu usaha sorangan. Sapertos kamari dina kisah Nabi Muhammad seorang nabi tapi henteu menta-menta, tapi hoyong tuangnya usaha. Sok bayangkeun, nabi kamari dugi ka 4 dinten henteu tuang kan. Ngandalkeun amplop teu. Teu can aya amplopna ge nya. Ngandalkeun timustami, tapi hoyong tuangnya kedah hasil usahanya wiranya sapertos nabi. Nah, iya Abu Hanifah ge gitu. Abu Hanifah seorang ulama tapi seorang pedagang oge nya. Seorang muncul orang mah zaman ayeuna mah seorang sultan misalnya. Beunghar gitu. Ulama tapi beunghar, tapi beungharna lain tina amplop. Beungharna tina naon? Tina usahanya. Dihikayatkeun yen Abu Hanifah teh antara anjeuna sareng antara hiji jalmi ti Basrah gaduh perjanjian syirkah pitijaratin. Apal syirkah? Urang jelaskeun lah nya syirkah teh naon. Syirkah teh join ngamodal babarengan misalkan ya. Misalkan kamu Dita misalkan jeung Neng, ieu urang bisnis muka naon toko baju ti saya 25 juta di mana 25 juta misalkan. Nah, sebetulnya join kan. Bahasa Arabna naon? Syirkah. Dina fikih disebutna syirkah. Syirkah teh gabungan modalnya, join. Nah, kantos Abu Hanifah teh jeung hiji jalmi ti Basrah kantos begaduh akad syirkah. Gaduh transaksi syirkah. Mun urang mah aya penanam modal anu join hiji jalmi urang naonna urang Basrah. Nah, nama Basrah teh Irak nya. Terus Abu Hanifah teh ngirim nanya. Jadi eta jalma teh dikirim ku Abu Hanifah teh 70 pakaian tina pakaian sutra. Nah, ini ya. Ton 7 pakaian sutra. Ya 70 pakaian sutra. Lamun zaman ayeuna mah pakaian anu mahal anu hargana mungkin 1 juta ka luhur katanya. Sasetel.
bahkan sampai 5 jutaan ngan zaman aya namanya. Nah, Abu Hanifah ngirim sabaraha tadi teh 70 pakaian sutra. Terus mencek aya nama ngirim nota, zaman aya namanya ngirim nota, ngirim catatan kan, ngirim catatan. Jadi di nota teh kieu aya tulisan Abu Hanifah teh yen perasaannya ulangi deui. Sabaraha tulisan tadi teh 70 pakaian sutra. Terus masihan catatan mencuk nama aya notana. Saur Abu Hanifah dina catatan teh dina notana teh ye anu hiji mah cacat. Ye kagungan si anu yang geus dipesan ku si anu ngan aya cacatan gitu nya. Aya naon? Cacat. Nah, mencuk urang mah zaman aya reject nya. Aya reject kan, aya cacat. Maka lamun anjeun rek ngajual, nah rek ngajual naon anu cacat ya, jelaskeun ieu teh cacat, bejakeun ieu teh cacat. Jual anu cacat mah 30.000 dirham. Aya nama jadi sebaranya 3 jutaan lah gitu nya. Soalnya kan saya dirham teh hampir 1 gram emas gitu nya. Mungkin 30 juta gitu kan. Ternyata 30.000 dirham. Jadi mata uangnya kan ku emas kan nih. Dinar dirhamnya. Jadi mual berubah lamun mata uangna ku emas mah. Ayeuna kan mata uang ku kertas mah berubah-ubah nilaina nya. Mata uang ku emas mah moal berubah. Tiba heula 1 gram anggar sakitu. Ya, nilaina teh henteu berubah. Nah, jual cenah mana anu cacat mah jualna sabaraha cenah? 30.000 dirham. Lamun zaman ayeuna lah sekitar 3 jutaan nya lah misalkan. Jual anu cacat mah sabaraha? 3 juta. Nah, 30.000 dirham. Bejakeun ieu teh cacat. Jelaskeun kana meuli teh. Tah geus kitu geus dikirimkeun. Nah, urang mah itu kan joinan, join kan. Modalna babarengan berdua kan. Ngan didagangkeun tadi ku urang saha? Urang Basroh teh ya. Nah, ieu barangna aya 30 ya, aya 30 pieces anu hiji cacat. Nah, dijelaskeun ku Abu Hanifah teh. Geus payu teh kabeh, geus payu akhirna datang tah eta teh si orang Basroh teh datang ke Abu Hanifah. Nah, kumaha dagang teh laris payu bea kabeh cenah gitu kan. Erep itu bajuna. Mana cik hasilna? Nah, terus ditaros ke Abu Hanifah. Ari mana ieu anu hiji dijelaskeun teh cacat. Waduh, poho. Gitu kan? Poho gitu kan. Poho teh dijelaskeun ieu teh cacat. Maka kumaha Abu Hanifah? Fatasaddaqa Abu Hanifah bijami'i samanihal madkur. Maka kabehana disedekahkeun tah. Eta naon? Harga anu tadi nu disebutkeun anu cacat teh. Disedekahkeun. Eta hati-hatina ahli fikih mah kitu dagang nanya ulama mah. Mun urang makan wah bae teu naon penting payu gitu kan. Bahkan cacat kitu dibejakeun cacat. Disumput-sumput gitu ngecacat ge. Nah, eta teh henteu waro. Eta teh henteu hati. Maka dicontohan ku Abu Hanifah lamun jual beli ulah rek ngasupkeun tipu walaupun tadi poho. Sebenarnya tujuan nipu kan? Hargana bener, diharga dijual sabaraha tadi? 30.000 dirham. Bener tah ku si joinanana teh. Nya ku si anu bebarengan partner bisnisnya teh. Dijualna bener 30.000 dirham. Ngan pohona tadi henteu nyebutkeun cacat. Nah, kusabab poho teh nyebutkeun cacat akhirna ku Abu Hanifah eta hasil tina ngajual tadi 30.000 dirham artosna kabeh disedekahkeun. Ya.
entah saking hati-hatina karena dino dagang ulah aya naon ulah aya tipu daya ulah aya bohong ulah aya muslihatan dina dagang teh nya eta dicontohan ku Abu Hanifah lamun jual beli kudu jujur ya lamun aya nu rusak sebutkeun rusak ulah aya nu rusak ieu teu dibejakeun ya modal aya nu jual dengan HP bekas no minus gitu nya daya minusan gitu nya pas cobaan karek sampai cukna parum gitu kan. Nah, awasnya kita kisah kas beriji 47 nya 47 tina kitab Nawadir nya Al-Qalyubi tadi kisah ngeunaan waro jeung hati-hati nya muhafadzah ngaraksa tina ngasupkeun tipu daya ulah ngasupkeun tipu daya kana naon kana jual belinya tadi dicontohkan ku Abu Hanifah